Para pupuhu Sunda nolak wacana ngahijikeun 3 provinsi jadi Provinsi Sunda Raya. Dina ngahijina eta tangtu teu boga dadasarna. Wacana ieu muncul dina bewara Sunda anu diguar ku sagolongan masyarakat sawatara waktu katukang. Melohan dina rempuh jukung ngabewara Sunda oge dihadiran ku Ketua DPD RI Lanyala Mataliti. Ketua Umum Paguyuban Besar Paguyuban Pasundan Didi Turmuzi misaur kalawan teges dina dinten Sabtu ping 5 Februari 2022 yen eta bewara Sunda anu anyar muncul anu dilaksanakan ku sakelompok masyarakat atas nama Sunda sabenerna lain ngawakilan sakumna masyarakat Sunda. Didi mitutur kalayan daria dina eta bewara Sunda aya nu didugikeun ngeunaan ngahijikeun 3 provinsi nya eta DKI Jakarta, Banten jeung Jawa Barat jadi Provinsi Sunda Raya. Hal eta teu aya dasarna, caritaan teh ngan ukur lamunan jeung katinengkana sajarah anu teu aya dasarna, sabab dina sajarah mah can aya Sunda Raya. Numutkeun Didi, dumasar kana perda anu lumaku, nyaeta Perda Pamarentah Nomor 78 Tahun 2007, ngeunaan tata cara, penghapusan, jeung penggabungan daerah. Pasal 23 ayat 2 nyebutkeun, yen pertimbangan otonomi daerah atawa DPOD, ngaloris daerah anu tangtu teu mampu ngalaksanakeun otonomi daerah. DPOD oge nyarankeun, yen daerah dihapus jeung dihijikeun ka daerah nu sanesna. Kukituna, teu aya dasar anu kuat pikeun ngahijikeun 3 provinsi jadi hiji provinsi, kulantaran 3 provinsi anu keur dibahas bakal dihijikeun. Ayeuna marasih keneh bisa ngalaksanakeun otonomi daerah kalawan HD. Didi ngembohan, ayeuna angen-angen masyarakat di Tatar Sunda, lain menta otonomi khusus pikeun Provinsi Sunda Besar, tapi menta pamarentah puseur pikeun ngamekarkeun kabupaten jeung kota di Jawa Barat kalawan Banten, eta bakal mangaruhan kana pangwangunan jeung karaharjaan masyarakat. Anggota DPR RI, Tubagus Hasanuddin netelakeun, yen pamenta pamimpin Sunda teh lain pikeun ngahijikeun 3 daerah, tapi menta dimekarkeun. Tadina mah teu pati minat kana eta bewara Sunda teh, laju simkuring rempuk jukung jeung tokoh-tokoh masyarakat Jawa Barat, sabab naon? Kusabab mamawa anggota DPD RI, malah pupuhuna DPD RI, jeung Rea Wadia Balat di Jakarta anu nanya, geus nepi ka mana angen-angen masyarakat Jawa Barat teh. Tubagus Hasanuddin ngembohan, tetela, kuring menta katerangan ti tokoh-tokoh pinunjul di Jawa Barat. Kacindekanana, masyarakat Jawa Barat teh lain menta otonomi khusus pikeun Sunda Besar, anu diwangun ku 3 provinsi, Jawa Barat saterusna Jakarta jeung Banten. Lain kitu, tapi menta dimekarkeun, ditambahan 17 kabupaten jeung kota engkena kira-kira 44 kurang leuwihna kitu. Sawatara ti eta, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil oge milu mairan, dumasar kana hasil pasatujuan jeung pingpinan, ngahijina 3 provinsi eta, henteu disatujuan. Ridwan Kamil mitutur, tah perkawis aya bewara beja usulan ti sababaraha unsur atas nama Sunda, anu satacana ngusulkeun ngahijikeun 3 provinsi, yen kalayan ieu arinyana diantarana, para inohong tur pupuhu ormas, misaur henteu satuju. Sakitu kapihatur ti langit kota Bandung, balabar kawat buri Nyai nu ngamancanagara, ngabewara.